kasep geulis incu aki bagia gasepnya ala kanca dewek teh ka dieu teh sorangan jeung senini aya paribasa di dunia aya dua papasangan aya berang jeung peuting itunya aya tukang kenang jeung karpet wayahna kasinini ka dieu kitu urang ngabagiakeun urang mapageun urang ngahibur ieu urang ya nini ka dieu gawa tah didaguan berek ieu ya Kadieu Gusti Nu Agung aki meuni capek kieu aduh Gusti Nu Agung meuni jiga lari rek ieu teh iga teh wayahna dini yeuh dengekeun urang mah kap naon eta di luhur sugan teh engang geus lain engang eta mah naon teh geuningan tah eta lain mah hiber sugan teh naon yeuh dengekeun ini urang kapato ayeuna pikeun ngabagiakeun pikeun ngahibur incu urang tuh tingali anu gagah anu kasep anu geulis anu herang anu mencrang alah aki wayahna silai kudu ngadoakeun ini piraku teuing atuh piraku teu ngadoakeun ka incu sok ngadoakeun nya hayu atuh urang bari silaturahmi ka ditu nam urang silaturahmi bari ngadoakeun wayahna ngadoa urang malin barang penta sugan we urang teh tetap tingali nininya alhamdulillah tuh geningannya plung kanca urang hiburan heula dek-dek kalut